Ya barudak urang geus ngajalankeun bakti sosial, keur bakti sosial nata nya kaagunganana kagungan Gusti Nu Maha Suci ieu jagat raya kurang ditata. Cirining urang teh geus migawe alhamdulillah jeung keur migawe alhamdulillah. Tah ayeuna sanajan dinu kieu urang teu weleh-weleh ngaji nya. Dai ngaji teh pan tadi ge urang nyaeta ngatur jiwa. Berarti jiwa teh rohani urang perlu pangabutuh ilmu kan, pengetahuan pangarti. Nu sakumaha tadi kadaresan ayeuna aya kasepuhan Cipurut ya. Ya, tokoh Cipurut. Itu mangaki kumaha ki dina sahadat urang panetekan dina agama ki. Nyanganuhunkeun we ari aki mah wilehna aki kapentes kumargi urang teh urang Sunda. Leres. Tayu urang Sunda teh tangtos ngebogaan sahadat. Ngebogaan cara adat jeung budaya. Tah ayeuna keur urang Sunda, cara adat jeung budaya anu geus diparegawe teh ku urang sararea. Tah ayeuna ditumpangan ku mangrupa urang sahadat. Disebut sahadat Sunda disebutna. Ceuk sahadat Sunda kieu. Sahadu sahadat Sunda rincik manik gumulung tanpa rahayu, gumilang tanpa cahaya. Datunggal saring keur putih jisim, saring kerarang aya di badan. Sahadu aya dua, pangeran tanding pangeran. Pangeran Kudratullah satniti di bumi kudrat panitih zaman Kang Ahir. Kang Ahir sukma wisesa. Ngadeg buyut lemur wangun sari eusina manusia nu pasti. Nya ngadeg Ratu Adil gana rasa pangeran panetep agama. Nah, disebut we eta teh sahadat Sunda. Sabab sahadat Sunda teh digugulungna ku bangsa Sunda teh ieu teh lain meunang kahayangna tapi pangeran nu geus netepkeunana sahadat Sunda keur bangsa Sunda. Leres kartos ki. Janten pami kitu mah nyambung atuh ki nya. Saatosna urang ngagali dina kaumuman bahasa nganggo di dinya merekna Islam kitu nya. Margi dina Islam teh saatosna urang tadi maripat, ari maripat teh mengenal apa nyaho wano. Kan gitu. Kana eusina. Mangka di dinya aya panetekan oge dina Islam iki. Sami kieu ungeuna. Ashadu sahadat Islam, ya rasa tungganing iman. Iman tauhid maripat, maripat Sunda. Gunung Agung degeling Gusti Yang Widi, ya Allah kudrat sajati. Nunitis dina hak batin tunggal wali, kun nurullah ngajadi pasti. Berarti teh aya perbedaannya ki. Nya beda kumaha da eta mah asupna ka jararaung ku Aduh, Gusti abdi nu meh ngartos, aki nu meh sadar. Salila-lila ieu teh mun digugulung teh naon aya bahasa batok bulu usi madu ki naon piring emas usi tulang ya ki ari batok bulu usi madu kurang di talapungan. Astagfirullah nuhun ki hatur nuhun karena wajib urang muji nuhun urang ka pangeran. Leres. Disebutna puji nuhun ti pangeran disarengan ku pamugi, mugi-mugi ti luluhur, ti kawit ibu jeung rama. Ginanya rahmating nu maha agung. Kitu deui urang sadaya. Tuh. Ku kersana Gusti Nu Maha Suci urang dipaparin aya dina mulus rahayu, kalayan aya dina kasalamatan. Ya eta berarti kaliru atuh kinya nu ngararaji ukur cangkang hungkul mah nya. Paingan nararuduh sesat ka urang teh. Ariran sesat urang teh. Geuning anu sesat anu naruduh-nuduhna nya. Da acan ngalalarti geuningan. Tah eta nu disebut kafir teh. Nu disebut kafir jeung musyrik teh. Jadi aya kafir teh jalma-jalma anu teu ngarti, anu can ngarti. Nuduh we ka batur. Leres ki atur nuhun ka sepuhan. Salaksun aki. Tah kitu. Barudak. Alhamdulillah ya.